pamirsa balik deui di program Warta Angela. Dina dinten ieu abdi sareng rerencangan sadaya bade mafihan informasi penggunaan fasilitas sareng ekstrakurikuler anu aya di SMP Santa Angela. Topik kahiji nyaeta fasilitas anu aya di sekolah Santa Angela. Kami parantos nyambung sareng presenter kami nyaeta Cleoni. Wilujeng siang pamirsa, simkuring sareng narasumber Kepala Sekolah SMP Santa Angela nyaeta Ibu Rere. Wilujeng siang Bu. Wilujeng siang Leon. Punten abdi bade tumaros seputar fasilitas sekolah. Semangat. Fasilitas sekolah. Seorang Leon aya smartboard dina kelas. Aya lab IPA anu lengkap. Sareng aya lab komputer, aya lab bahasa. Sareng ieu hejo. Rupi-rupitan nama. Upami pendapat Ibu, para murid tos ngagunakan fasilitas sekolah. Sumumung parantos ngagunakeun dengan baik. Meskipun ada yang nakal. Smartboard dicoret-coret, kurang bertanggung jawab. Cleon bisa ngabantu sekolah nyampaikeun ke teman-teman ka babaturanana supados ngajaga fasilitas nu tos disaegukeun ku sakola untuk belajar. Atur nuhun Bu Rere anu masihan informasi. Kuring ngabalikeun deui ka Excel di studio. Atur nuhun ka Cleoni anu parantos masihan informasi. Teras abdi teruskan karena topik 2. Parantos nyambung sareng Aji anu bakal masihan informasi dina waktu sareng tempat anu bakal abdi bikin. Wilujeng siang pamirsa, abdi Agi pembawa acara anu bade ngawawancara sareng narasumber urang Suci. Wilujeng siang Suci, ekstrakurikuler naon anu anjeun ikuti di sekolah Santa Angela ini? Saya mengikuti ekstrakurikuler voli. Naha anjeun resep ngiringan ekstrakurikuler voli? Karena terlihat menarik dan seru. Naha anjeun milih voli salaku ekstrakurikuler nu diikuti di Santa Angela? Karena seru. Hatur nuhun ka narasumber Suci anu parantos ngasih informasi. Kuring ngabalikeun deui ka Excel di studio. Hatur nuhun Agi parantos ngawawancara narasumber. Teras ku abdi diserahkan ke pembawa acara abdi urang Vela. Wilujeng siang pamirsa, abdi Vela dinten ieu abdi bade ngawawancara narasumber abdi nyaeta Joshua. Wilujeng siang Joshua. Ekstrakurikuler naon anu anjeun ikuti di Sekolah Santa Angela? Abdi ekstrakurikuler futsal. Nah, anjeun resep ngiringan ekstrakurikuler futsal. Abdi resep ngiringan ekstra futsal sabab hobi abdi teh main futsal. Nah, anjeun milih futsal selaku ekstrakurikuler. Abdi milih ekstra futsal sebab abdi salila kelas 7 geus ekstra futsal. Hatur nuhun ka narasumber abdi nyaeta Joshua anu parantos masihan informasi. Kuring ngabalikeun deui ka Excel di studio. Hatur nuhun Vela parantos ngawawancara narasumber. Hatur nuhun geus nyaksikan Warta Angela dina dinten ieu. Abdi Excel pamit wilujeng patepang deui. Asih.